Neng Sari, kebeneran ye. Udi rek naroskeun, pami pentas teh janten. Janten atuh mah Udi, pandinten ayeuna. Nya kebeneran bere naros. Ari kamari eta ribut si Mang Kardi sareng Kang Ogut kumaha? Alhamdulillah atuh. Pokona mah ayeuna si Kardi moal aya majeg-majeg deui tah. Geus kapokeun atuh pirakueng dijetot tah. Kusaha? Kang Ogut? Nya kue iya atuh, ku hancip Udi yang terhormat. Oh, alhamdulillah atuh Mang Udi. Mudah-mudahan we Mang Kardi tobat jadi aman ieu kampung. Amin amin atuh. Kala-kala tugas Udi naon atunya? Paneng Sari terek pentas. Atuh da Udi gah yang ngigel gitu tah. Nya atuh Mang Udi mengajagaan eta we atuh panggung bisi kapur. Nya ngajagaan eta da bisi aya nu ribut atuh. Di atunya Sari bade angkat heula, bade persiapan soalnya kedap deui bade manggung. Mangga atuh mangga. Pokona mah sing lancar. Dewek rek ngigel kagak. Ngigel. Neng Sari, meni geulis pisan, bade ka mana? Bu RT, yuk bade ka sanggar, persiapan kangge pentas. Pentas naon gitu, Neng? Ibu menita terang-terang acan bakal aya pentas teh. Pentas tari jaipongan Bu RT, alhamdulillah dirarah ku penari sanggar Manda Bilangkit. Mangga atuh Bu RT diangkeun. Aleuh, atuh Neng sae upami kitu mah. Kangge ayeuna mah langki Neng seni tari jaipong teh. Nya mudah-mudahan we ku ayeuna seni ieu teh nya sing janten contoh kangge memule seni sareng budayana. Amin amin Bu RT. Mangga atuh diangkeun pisan kasumpinganana. Alhamdulillah atuh Neng ku pangangkeunna. Insyaallah Bu RT engke bade sumping, bade ngarojong. Ayeuna Bu RT aya periogela sakedap ka payun. Mangga Neng. Mohon atuh. Mangga Neng. Sang tukang seng tatanga si Liang Hong boga kabogoh si Momoni cipok. Aduh, ya kereta mesin. Moal teu nu si Tarma ieu mah ye. Nah, simpen di dieu nya komo nu maling. Kampung urang teh pernah teh lo maling. Cuk. Cuk. Tuh kan benar ieu jelemahan ieu teh. Cengkar ka mana nya? Kumaha anu maling ya aduh. Aduh. Si Udi ka mana di eueuh? Gut. Nuju naon? WRT biasa. Nuju calik. Penyate ngajagaan imah. Memang nuju ngajagaan bumi itu Bu RT. Ngan pedah meureunan naon teh teu dipiwarang hungku kudu gaduhna. Soalna teh aya cengkarna ieu teh. Nah, ari Ogut meni kersaan. Tos we atuh bumi BRT jagaan mah. Gut, di kampung urang teh bakal aya ieu seni tari jaipong. Lain geura siap-siap atuh. Urang ngibing. Har.
Emang dinten ayeuna gitu Bu RT? Neng Sari bade ngibing teh ya? Naik ke panggung gitu? Aduh, berarti kudu siap-siap pamit gitu mah nya. Muhun Neng Sari, namanya kan ibu teh pernah Neng Sari dipalih ditu. Sugan we atuh ibu ge, engke kenging jodoh upami dongkap ka ditu teh. Bu RT, Bu RT. Memang Bu RT dangek ayeuna masih kene lelengohan. Ka ogut atuh perkawis duda perdudaan mah. Karena ogut mah kaduh elmuna tah kanggo ngajiret eta si duda. Make dijiretna naon teh? Nya we da doma ibu teh. Ari Bu RT. Naon rupa oge kedah ngange elmuna atuh. Bu RT, aduh Bu RT mah kumaha sih? Lamun teh make elmuna, lamun lain kuno ahlina, pancek sepuh oge. Tunggu cenah kehancuranana. Matakan eta tahi contoh Bu RT enak. Hancur pan rumah tangga. Nyatu gut ari kitu mah. Ogut kan dieu ngabaran duda ka ibunya. Cing atuh sugan aya kangge ibu mah atuh. Oh. Masih kena resep ka duda. Bu RT, mending kene bujangan daripada duda. Nya ge duda mah geus pengalaman. Bujangan can boga pengalaman. Mending kene bujangan atuh Bu RT. Ah, teresep ka bujang teh ah. Mending anu geus pengalaman sakalian da. Kieu we Bu RT. Nah, cik. Perkara Bu RT hayang duda, Ogut bisa ngebantu. Nganti mah balikna ti Bu RT jang Ogut seperti kumaha. Karena naon rupa ge kadah belen. Nah, Ogut mah kejeung kudu belen. Belen kumaha tuh tok moalkeun we atuh ah. Me apal Bu RT oge. aduh. Jadi kieu maksud Ogut teh. Bu RT teh kan hayang duda. Meureun Ogut boga tanggung jawab gede jang Bu RT. Da ieu teh lain neangan pala-pala Ibu RT. Neangan duda teh meureunan naon teh sakali yang terakhir meureun Bu RT teh. Berarti Ogut teh kadah hati-hati taliti jeung apik. Neangan duda jang Bu RT teh. Meureun Ogut teh meureun ka itu ka dieu teh kudu make si duit beureum. Oh gitu. Atuh enak mah jadi ngerti ibu oge. Lain tadi tok moalkeun teh atuh. Nah, eta panun maksud ku Ogut. Soalna sembarangan ye. Tugas Ogut jang Bu RT ayeuna. Anu cocok jang Bu RT keuretan dudana teh kudu hideung-hideung santen. Ogut mah kejeng hideung santen. Cik atuh rada hurungan saeutik mah. Teresep. Gampang Bu RT, masalah hurungan mah pan enak mah usum bleaching atuh tinggal di bleaching meh ku Bu RT. Ya tuh anu kieu we. Ogut neangan ke Bu RT nu bener. Awas, nu teu bener ku ibu ayeuna dibere. Dah, keula cicing heula. Nu bener, nu pinter, nu nyaah. Ai Bu RT teh pan boga turunan benernya. Heeh atuh, piraku. Pada intinya kudu nyaah ka Bu RT jeung nyaah ka budak bener kitu. Kitu. Siap lah tugas Ogut berarti 5 berarti. Heeh. 5 kali 75 ya. Nah, habat dikalikeun nya 75. Nyanyi apa tugasna ge 5 ari Bu RT sok ka mana karep wae. Ibu mah mung nyaho pokona mah sakieu bae keur Ogut. Tah, karek DP bae DP heula we. It bijikeun ti mana berarti? Nya ti mana we? Daya kantongna. Beuh. Bu RT ieu mana kantongna nahan bijikeun ti luhur? Atuh nya ti mana we? Da aya kantongna pokona mah. Ieu teh asli kita kade ah. Oh, iya nu disebut si duit beureum teh. Nya tuh heueuh beureum Gut sangkela amu cuy kitu eta. Saking amu cuy kok ciga bibir Bu RT nya. Ogut mah. Eta mah kieu we. Ibu rek ka ditu heula, Ogut kade ngerjakeun tugas anu ti ibu. Nu bener neanganna keur ibu. Siap Bu RT, pokoknya mah Bu RT mah ngatosan kabar info ti Ogut. Ya. Ieu engke ditamahani beureun. Kumaha engke we eta mah. Lamun bener ditamahan deui. Mun bener ditamahan dulunya bener atunya. Ogut mah irah atuh ngajalankeun tugas sampai kan malenceng. Pucuk dicinta, ulam pun ngurunyung. Si duit beureum. Aduh.
papenak deh, ya sarang nu herang mencrang. Asal bikin amu cuy ya itu mah. Bade akad ka mana nu herang mencrang teh. Geus pangideu wae jeung aki-aki butana. Aduh. Bau tanah kumaha ari si herang mencrang. Sanes bau tanah. Ieu masih raja tanah atuh di dieu mah. Aduh geulisna bade akad ka mana atuh. Tos herang gitu duh. Rek raja tanah, rek bau tanah, koma abah weh. Abi mah bade pentas da sakedap di kampung kita bade aya pagelaran tari jaipongan. Aduh, pami kitu mah atuh. Karesep juragan eta tari jaipong mah. Kan ke juragan biasanya awer ka Neng. Kitu tah. Biasa. Ih, amit-amit. Tapi abah dek nyawer masuk we di antos di sangarwana binangkit. Atunya komo. Juragan mah, nya juragan teu nyawer. Tuh. Kanggo nyawer. Sok ka timayun. Sok ka. Aduh. Wah. Nyawer nu geulis. Awal anu bagus, awal anu sae. Mudah-mudahan we atuh. Duit beureum teh henteu mung hiji. Sing namahan deui kitu tah. Wes, gehel. Oh, Gaya menang duit ya. si Udi. Cenah Mas Kunos teh. Mane bisa teh tiap panggil jeung dewek teh tong ngarewaskeun. Untung dewek mah geus dikaput nangge 17 jahitan tah. Amun teh coplok sarada ganap. Nyantai atuh Gut. Kala-kala ngomong-ngomong, eta duit di mana Bagi atuh ka Acip. Acip sia teh puguh da Acip Sutarman. Jeung maneh mah euy. Heran dewek mah. Ku hayang apal wae urusan rumah tangga batur siling mah. Kala urang diuk ah. Tong nangtung we da lain tiang listrik sia teh. Kala Gut, urang bersihan heula. Aduh, ngolo si eta mah. Nuhun deui ah. Aduh, hancip Udi yang bonool. Pan iya teh kursi aya si lain duk dihanap. Lur. Aduh. Cik atuh eta hayang apa? Duit ti saha? Si lain mah euy tong hayang apa duit ti saha-tisahana. Ngan kieu. Dewek rek mere gawean ka si lain. Daripada si lain jaga wae naon teh pos. Moal anu mangku atuh pos mah. Kumaha? Siap teu diberi gawean ku dewek. Siap. Tapi kela ieu teh gawean naon, Gut? Mana jadi mucikari? Aduh. Bonool. Ka mana karep wah si lain mah ngomong teh. Emang banget dewek ka tingali ieu jiga mucikari. Si mah teu ningali jaket ieu tah. Jaket kulit ucing. Nu penting mah si lain daek teu. Daek sok, tapi naon heula itu. Iya, ku dewek dek diperjelas. Jadi kieu. Si lain kudu neangan jelema anu kasep, mun bisa mah anu nyaah jeung anu beungar euy. Kala. Nu kasep jeung nu beunghar. Jang naon ieu teh? Kade jang tumah. Siku sia. Kajeng tumah naon memang muja dewek teh. Pokona mah geus lah, pokona mah si lain kudu nurutkeun parentah dewek. Tah. Pokona mah si lain mah geus we. Neangan lalaki nu kasep, nu beunghar, nu nyaah jeung pada intina mah duda. Pekela Gut. Dia cek si Sari, aya beja cenah. Ayeuna teh cenah kan rek aya ieu pagelaran. Emang ayeuna kitu? Neta we ayeuna Gut, takut poho maneh mah kumaha kitu. Oh, cek BRTG bieu panggih teh. Memang ayeuna cenah euy. Heuh ayeuna. Nah tuh lain geus siap-siap maneh. Wes, siap atuh wae kitu mah. Dua jelema nu mere informasi ka dewek. Tah, jeung kabeneran euy Di. Poe ayeuna teh dewek menang rezeki. Nu disebut si duit beureum. Aya dik dipake nyawer dia ka Neng Sari. Hei. Assalamualaikum. Aduh. Untung
Teu biji eta jeung bukurna. Kalepasan dewek sare di dieu Waduh. Geus beurang kieu ieu mah nya. Kudu beredar ieu mah Kardi ya. Tah. Si Laing geus 4 poe ka mana? Janji rek mawa preman ka kuring. Hah? Iya mah kumaha? Teu bisa dicekel janji sia. Keheula. Teu bisa dicekel janji kumaha di juragan. Masalah preman mah geus beres. Kardi kamari geus meunang babaturan preman kampung sabelah. Cuman ieu kakurangan mana atuh kumaha? Juragan mah teu apal. Kamari Kardi galunganna jeung si Ogut. Juragan mah teu ngarasakeun kanyeri jeung kapeurih Kardi. Mana atuh? Kanyeri kapeurih kumaha ari si Laing? Yeuh. Jeung juragan mah tong sok hayang ka Anul. Juragan ge nyaho. Ih, kieu carana mah capek gawe teu kapake atuh. Belaan kumaha Kardi ti kamari ngabelaan ka juragan. Alah, tong sok asa hayang kapake ku juragan mah. Si Laing kamari galungan jeung si Ogut di mana? Manya tapak-tapak nacan ah. Ngajadikeun si Laing mah. Juragan teu percaya. Memang ya geus teu katingali tapak-tapakna mah tapi kanyerina mah aya ye di dieu jeung di dieu. Kardi pan ngahaja hayang nyingkirkeun si Ogut. Sidik si Ogut teh ngahalangan rencana juragan jeung rencana Kardi. Alah, menang eleh kamari gelutna. Ai gelutna mah Kardi eleh. Da si Laing mah kur duit teh diheulakeun. Pagawean teh becus. Geus lah. Juragan mah geus mengloba pikiran. Poe ieu mah juragan rek ngengklak. Aya pagelaran di lembur ieu. Pagelaran Jaipong. Jig we si Laing mah kamana-mana kitu. Kela juragan, jang jinitah Kardinit wae. Memang aya tari Jaipong di mana? Cik atuh kali-kali mah ajak. Ari bagian riweuh Kardi anu turun, ari senang-senang ayeuna juragan rek sorangan. Milu atuh Kardi keun bae masalah duit belakangan. Si Laing lah yang nyaho wae urusan kalau teh. Urusan juragan. Hayu atuh bro, hujan deh ya. Nya geus ayo atuh.
kahayang pasti kasur lamping pasir bilawan harang jangkul di gunung alam endah tambah endah nak lera cinta urang iya masih kasawang aduh kembang kamelang lalang berenang mayang harapan iraha aduh iraha bagja diri di negana tulus ngempur horong nangatung laksana mon siang lempang iya daun pus daun puluh lalambarang rarangata nyeri teuing mun tetus mi banja batuk daraan hidup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang cinta urang iya masing kasawang aduh kembang kamelang lalambara atuh iraha bagja diri di negana tulus ngampur burung nangatung
laksana mun siang lembang iya daun pus daun lalambaran rarambatan nyeri teuing mun teu me bandeng katunggaran hirup ukur nunggu waktu orang lampah anu ngambang nah handang aya katina nah juang aya kamar daun pun lalambaran bahayang pasti kasurang lamping pasir belawangan haralung jangko di gunung alam endah tambah endah nalira cinta urang iya masih kasawang aduh gambang kamelang lalambaran beremna manjang harapan iraha atuh